maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entak digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah endeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocor leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah beuh masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu we ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat bae nawa itu Ramadan ana deui barisan Ramadan halisan lillahi taala Allahu akbar pokoknya make Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar pan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak kita ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah salaki pilok dek salakeun goblok jadi bae jadi ngalawudu tas ngalawudu aturan ngadoa maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin gimana niat jadi bae keur dahar jadi bae tak keur dahar kumaha penting bae kumaha bae keur ngobrol niat lah jadi bae nya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan nyana naikkan pamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantap jasa guys cek kene orang bebeklan neng bebeklan saku ada ka mana bebeklan atuh geus biasa inget jana pas de keluar cai mani inget can niat dibarengkeun cak pamajikan ngabetan awat gak bareng gua teh jadi bae ya Allah babari ya nu pentingan niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-duanana walaupun terjadi jangan sok tapi tetep bae mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal beuti di mana dalilna eta Imam Syafi'i cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa memeh bajar pada syamalah teu direken puasana teu sah puasana nomor kahiji niat nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewek guero jahilin ma'dzur lain bodoh ma'dzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho mah teu batal puasa
Zaid pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora jeung lauk gabus siem aya sambal aya tauco poho yana dahar bak eta daharku nikmat teuing beak 3 piring haju jengkolna beak 1 kilo mal haju nginum samuk gede teh lak beres nginum ngarokok deui tenang we sih tenang beres ngarokok selesai nyana inget Masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho nih kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese-hese tapi lamun awewe mah rapih kene malah teu nyisiran haju kutangna ge kenceng haju calanana ge kenceng teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa geus berarti aya uzurnya teh naon uzurna teu dibere duit ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana wow Masya Allah atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana langsung bae nangkub di dinya itu nangkarak ieu nangkub atuh mah jeuna beres cak pamajikan kamar ieu bulan Ramadan Masya Allah jahel ini kunaon teu ngabejan poho puguh lagi sarua bae atuh kakak ge sarua poho atuh ning di kunaon teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dibasalahkeun cek teh urang ngadoa ayo geus pamajikanna di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui masalah cek Kangjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala hiji ngajauhan tina nomor kedua nggak hiji niat kedua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok we teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa teu batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot kitu mah pangkarep panjana berarti kan aya ikhtiar dahar sia bageun dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia dahar cicing bae cenah cokotkeun calangap gayem kar
Jadi lamun masih kena ngagayam nah henteu dititah mah lamun teu digayam sia kuaing sia hayo gayam. Tah nyana teu make gayam calangap. Ayo bisa terusan. Aju ngagayam sorangan. Dah bisa menta deui kan. Lagi dong. Ulah. Ya kudu terus bae dijajelan. Okos dipaksa titah ngajima. Ngazirahan atau ngajima dipaksa bulan puasa. Ayo sia ngajima jeung pamajikan sia misalnya. Ayo. Ji atuh mun ayo lamun teu tembak sia kuy. Geus dikege. Besi sia teu percaya ka luhur. Tuh, ji bener tah pestol horeng. Sugan aing pestolan. Ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh. Aya naon ngaranna? Pelorna tuh ya aya 12 kali. Emang sabaraha eusina? Atuh teh nyaho urang mah tilok make pe. Kira-kira 12 lewat teuy atuh. Pokona ka kitu bae lah. Tembak sia kuy. Ayo. Eta lamun langsung nyana morosotkeun calana batal. Kudu itu nu morosotkeunana pamajikan ge kudu itu. Langsung kudu diadukeunana ku itu det. Asal diendet-endet bae ku sorangan batal. Berarti kan ngahajat mah tuh. Teu meunang diendet-endet. Jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa. Lamun cek nya teh goyang sia, teu dae goyang. Mun digoyangkeun tak kieu set karak. Lamun nyana haju goyang sorangan mah batal. Eta teh beres teh bagus kitu mah. Ngaranna arang ngarasakeun nyanana teh. Ieu dipaksa mah kos kitu teh batal. Tur ulah bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf. Karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar. Pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna. Horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isuk-isuk. Atawa kieu pada prinsipnya teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang. Nyana ngopi bae. Koh. Engko lagi, saya udah malap atuh. Iya. Lu kenapa itu ngopi? Emang kenapa? Kan lagi puasa ini bulan Ramadan. Ya, enggak boleh juga makan. Enggak boleh juga makan, wuduk enggak boleh. Kupat enggak boleh. Kalau ngopi mau boleh. Wah, singgo bro, brengsek singgo. Eta jana memang can ngaji kakara ge. 2 poe di ka puasa nya teh asup Islam, can kang sungkung sing ngaji, ngadengekeun ngaji henteu, nu ngabejaan eueuh. Eta teh nya ngaranna bodo ma'dzur sebab karak asup Islam. Bodo ma'dzur. Dihampura. Dengan gitu, Pak. Zaid. Sia isuk-isuk ngopi. Emang kudu gitu. Teu meunang. Sia, di sugan aing meunang. Emang sia bu alap tali. Tuh aing bapak aing haji, ma aing haji. Sia aing hampir munggah haji. Pada tuh sia itu ngopi bae. Sugan teh mah meunang ngopi mah. Teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi loba aja Ustad Ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah bae sakituna mah geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah. Tanggung jawab di akhirat mah tuh sabodo. Kumaha nyana bae ngan ieu mah kiai teh Ambalaya asal bulan Ramadan mah maruncul kiai. Di TV nu lain kiai cara di kiai bae terus bae masalah. Nu bermasalah mangke di akhirat. Tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur. Atau di luhur gunung di kutub. Tapi kuari nyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kuari. Kutub mana atuh kuari nu informasi. Nah, kos gitulah. Kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang. Ceknya ieu mah teu meureun teu batal ai kanu tukang mah. Diasupkeun bae kanu tukang. Ka bool. LGBT ya. Nah,
lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu nanaonannya atuh nanaonan segala asupan kayu segala nanaon teu bareres. Kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu. Lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna, kemudian biasa datang ka subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas. Nomor katiluna waso imun nu puasa jadi rukun nu puasana ayo nu puasa tuh kumaha ngalaksanakeunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma. Aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal. Ngamerdekakeun budak amat abid eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan. Tapi hukumna aya itqu raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir. Namun abidna kumaha ieu shaum syahrain mutatabi'ain puasa 2 bulan berturut-turut. Namun teu bisa keneh bae yat'amu sittina miskina mere ka 60 miskin. Saya alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lis-shaum. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana. Beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada nya wajib kafarat. Masyaallah, masyaallah. Ki Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah lamun endek ti peuting bae 4 kali 5 kali los teu masalah peuting mah ti peuting puasa beurang mah ulah beurang mah sing ada. Lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngajima pamajikanana ingat lain po tadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung mejima nah ieu rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacat diperdekakeun. Wow, cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh, cenah teu kuat. Ya ta'amu sittina miskin, mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 eta. Ieu mah inget ka dongeng sahabat. Jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaktu. Mencak kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi Mazalik. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek kana teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngajima pamajikan.
Kangjeng Nabi kade aing ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan mangga ulah hese-hese ku aing mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun tuan atuh tah mah lain beulieun model kula ai amat mah jutaan ane mah teu boga geus bae puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya geus beres geus kos kitu niat kaparat tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol tuh kamu 2 bulan berturut-turut, kalau mah gede salah tuan, malu buat. Ayo kuat bang Isbah tuh merek 60 miskin, samiskina, saleter jadi 60 letter, ngarana aja lemah ayah. Sakanjing nabjeh, bukan tuh tahu gak cek jadi teh, kudu 60 mah. Cici bekaging nabi teh, tekebel ayah numawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Tuan. Nah, tungguan. Dibawa ke dia. Tah, ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang gitu. Ieu. Tuan, dibagikeun ka sa? Atuh ka miskin. Hampura tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu diwal ti kula. Atuh geus bae dalahar ku maraneh kami jeung pamajikan siaga kabeh. Ka ditu dibawa ku nyana ka ditu. Di dahar ku nyana jeung pamajikan anak geus beres. Jadi hukum artinya ta'id goroko batin dititah ku Kangjeng Nabi ku ari mah diurang puasa 2 bulan nah puasa 2 bulan berturut-turut berat ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin kos gitulah namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga Masya Allah mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade hiji nomor kedua nya wajib qada nya wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar mun dilanjut doraka nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak mates daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita Merdua la tarikin niat lailan fil fardi peuting na pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nyana ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe etana teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa tuh nomor katilu alaman tasahara zannan bi baqal lail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus beurang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken wah mantap ya dahar begitu dahar beres kacai bara keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok aing puyeng si kotok biasana kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nyana. Kok. Ji. Ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk. Bareng neuleuh. Ji. Ieu kita tadi goblok jam-jam 3 bae deui. Teu roba-roba horenganan isdet jemna. Pae hore jemna. Ya Allah. Bareng nanyakeun wae ieu jam sabaraha? Jam 6. Masyaallah. Berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30. Tajana sahur disangka ku jana peuting poe eta jana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antek sing ade
urang sahur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut. Kemudian aya anu adzan Allahu akbar Allahu akbar. Wajib dilepehkeun. Wah. Kakemuk geus. Sah. Tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek. Aduh, teu jadi teh puasana tah. Teu jadi teh puasana eta mah tah. Eta wajib kodok poe eta imsak. Sarua jima nyana imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan aya keneh waktu. Ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah, biasana kan aya tarhim heula. Nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah. Ngeunaheun, ieu mah tarhim tenang-tenang bae set. Begitu kadenge lain tarhim endahan azan. Allahu akbar Allahu akbar. Nyana keur kagok jasa teh. Teh kudu langsung bae dicabut. Buriang badina. Kudu geus. Lamun pas azan haju ditendetkeun batal. Terjadi misalnya eta. Nah eta teh nya wajib qada, nya wajib imsak poe eta. Ya Allah. Nomor kaopat man aftara zananul ghurub. Jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal kaluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka be titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar aya naon mah deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan ge kita di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar be set be laporan geus bah geus tong-torong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok sia eta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bah ye aya santri teu beres ye bener bae mau pangitik nyana emang santri mah kos kitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu kula sok didongengkeun bae teh santri ke Holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asak ye wot laporkeun ku lurah pondok aya anu maling gedang saha cipulan panggil ku Ki Holil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu, lain gedang paya. Aduh, Iholil pohoan. Habisin sama kamu. Awas, habisin. Belah, dibelah. Habisin. Jangan ada yang tertinggal. Semua. Bijinya juga makan. Waduh, artinya ilag. Waduh, dibari cerik nyana. Diusir deh. Pulang kamu. Pulangnya. Datang ka imah nyeun pondok. Santrina breg loba jasa. Wow, kacaritakeun loba jasa. Santrina loba terus barisa ngaji. Nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh. Santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae. Wih si eta teh maling gedang. Jadi kiai, masya Allah. Nggak 1 tahun teh, ka 2 tahun teh. Santri nu nyahuan teh, ka 2 tahun. Maling aja lah, ceknya teh. Maling aja, jangan bawa kumaha jadi kiai. Asal maling gedang jadi kiai ceknya. Nyana maling gedang. Laporkeun deui biasa kulurana. Pak Kiai, ya ada santri nyolong paya lagi. Biarin aja lah.
Nyana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh, bawa gitu tuh. Laporkeun deui ku nu saurang. Yai, ada yang nyolong paya. Biarin aja kalau mau malah udah biarin. Nyana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae. Si aja sih cenah aing mah teh dipanggil-panggil ya. Bobeja deh. Yai, saya nyolong. Ya kalau mau ambilin sebuah dah. Wah. Malah mah kalau bisa udah semua orang. Tahu enggak orang lu? Udah ambil semua ya, sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya lain mah. Cilaka ya, lain deui urusanana. Tuh, horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz, ieu budak teh bakal jadi pikiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantap siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun ka sasaha. Ka maneh kabeh horeng keur nurukeun ilmu. Tuh, mantap lamun aya kiai mere dahareun, geus langsung leg-leg bae. Putuh ieu mah kajen rukun lagi. Ngan syaratna teu meunang menta. Teu meunang menta. Ngan yai menta putuh. Ya, batal kos kitu mah. Teu meunang. Coba kiai ge teu sabere-berena, teu sabere-berena. Tuh, di dieu baheula ya, di dieu santri teh. Santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk. Langsung diterima ku jalan. Betik letik. Eta langsung bisa ngaji. Langsung iya santri di dieu zaman Abah langsung bisa ngaji. Terus nyana soroganana rapi dan lain aja kita balik. Boga santri biasa. Boga santri. Masya Allah. Tak mantak besi urang manggil lauk sih ada. Putuh eta. Iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun, kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana. Bapak urang kiai urang teh jadi kiai lah, urang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip. Nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi nu urut loba santri aja santri nyilip ka Mekah. Maksudna dagang biasa kuli di Mekah. Ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu geus dah nu kakana teh tajang sia belos cenah teh aing mah teu hayang di dahar ki prawira duanana tok Masya Allah, ti hari ta muka kitab ka baca kabeh. Naon bae bisa kak, kula jadi bisa ngaji. Benar sia, gara-gara roti cak kira teh jadi kula bisa ngaji. Je, roti aing hiji eta. Berarti ilmu aing ka sia cak kira teh. Tah, nu mantap beusi aya roti geus sikat. Horeg teh malaikat, mere ilmu melalui roti putuh ngaranna. Si hade tah lamun penting-penting mudah keur ngawirid naon bae aya roti geus si hade. Ayalah santri di dieu nu Badung, mali bejakeun santrina sebab ku harina hirup kene si santri. Cicingna di Bekasi ku hari santri di dieu santri Abah. Ku hari hirup kene boga santri ku hari sok ceramah di Bekasi. Nah, Bekasina deket ke Bogor ka dieu. Nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu. Kulantaran Abah nyurah putuh taya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji. Nyana neangan lauk betok. Lauk betok. Atuh Badung ngaranna ge. Kuari ge Badung ge nyana mah. Geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji. Aja dicolok. Pan baheula mah lain listrik lampu tempel. Lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan. Tara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah diramohongan pan kos asak. Kos asak ayalah di dieu. Ngaranna moal dibejakeun hirup kene, kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah. Aya sakolahan MI lah mun cara kurang mah, tapi nyantri biasa. Hirup kene moal dibejakeun ngaranna. Nyana geus sok ngaji seribu moal salah nyana ieu. Lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri. Kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan. Nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe timpan baheula mah bilik. Baheula bilik.
berang kene kunyana geus di bolongan aja geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawirid lampu letik pan aya lampu tempel mangga bisa letikeun asal asinar we diragakeun kunyana di luhur blek ke kana langsung ditubruk di dahar ajana seseureun mah kalah kucing garong mah lu kata tolol teh coba Ismail saminggunya na bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede sebelah gini. Dihareupeun nya seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman. Atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung. Lain putuh tama kos itu. Batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Emang babaturan bloon jasa ye. Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ganyawan kunyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun eta. Nya leumpat di dinya kene potong. Masyaallah eta nya kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balik kan ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh pan pondok gang gitu tah, aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Gol. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah. Nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot. Keur can maot tah kula sok asal kapagi bejengnya na rame aja sarta ngobrol. Nu mantak rame nyin popocongan jeung kula. Jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan. Jak kula maju karunya nu balik ti warung teh bohong lain pocong bohong. Kula mah karunya barang nuleunya lumpat dirinya bae. Ye kasih sae jelema ieu. Aja ku kula dikitu teu bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok deui aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah wah jangan suka gitu lu Allah kareng pocong bener atuh kula ka dinya ngagoler nyana eta lalakon baheula kos kitu sangar di dieu sangar. Guys, pun dicaritakan di dia sangar lain nalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, iya, lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyawa, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kelima alaman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada nya. Wajib qada. Matak geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat aduh masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna
kurang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun deuk puasa sapinah bae atau riyad eta bae eta mah Abah ge lamun deuk puasa teh mun teu sapinah riyad entek digonta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah deuk kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocor leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah beuh masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingsrek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulu shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahidin head sarwiti puasa berbayat batal wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal baik biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasana wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan deuk buka mangga deuk teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu keneh nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marahan bisa ngajeroan ieu gering deuk langsung bae puasa deuk buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram dia ngabatalkeunana tuh selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat udah deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan naik turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan
tadi sia naik mah bisa turun teu bisa Masya Allah ke kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kabayan sia lintas ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo kana tiada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun kumitohana teh kebel nyana teh ngojay set kabayan sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolol deh coba ai silem daet aing ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan nangis eta be non gara-gara tuh menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek nya teh kabayan tuar kunyana we brek diragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan kunyana halu teh geus tareh potong geus tareh jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong jakna cek dijieun centong geus tareh anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pake nyeuhil we dijieun pake nyeuhil teh sagede lah sagede ceuhil kieu bae dina keur nyeuhil mitohana datang bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badena jadi segede gitu bagus sakit ya jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah 30 juta mah aya. Nu mana sia 30 juta? Jadi hutang, Bah. Turang hutang 30 juta. Abah mereka kula 30, kuari jadi hutang 30. Eta lain kabayan sih naon. Tolol, teu minantu kos kitu tah. Udah jadi teken kabayan poal eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan. Sagilek-sagilek nak pikaseureun we kabayan. Nah. Kemudian eta nu hiji wajib qada, kemudian wajib fidyah, nomor kedua buka mata kiri qadain ma imkaniyata yati Ramadan akhir. Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun. Kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan. Tanya nya wajib qada nya wajib fidyah. Jadi lamun aya jelema, zaman baheula di Jakarta ye, urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta. Ramadan teh teu puasa nyana teh, teu puasa. Tah, sabar tahun? 10 tahun. Kuari ingat, aduh aing mun paeh boga qadaaneun. Qadona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe, mun 10 poe tetep 10 poe. Ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun. Berarti sapoena 10 liter. Nyana teu puasa baheula teh sabulan. Tetep bae qadona mah sabulan mah 30 poe. Ngan geus 10 tahun. Sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30. 10 kali 30 sabaraha? 300 liter. Tinggal kitu bae. Lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 30 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90
ngan sabaraha tahun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter pidiahna tinggal kitu bae eta mah Masya Allah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu dipidyahan ayan wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah deuk qada irahat coba cager deui aki-aki tah geung pidyahan ge poe eta bae guys poe Sabtu datang ke maghrib pidyah poe minggu datang ke maghrib pidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 leteren geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngan can kawajiban saha nu nyaho meunang 2 poe air ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajib nama eta bae nu nyana teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah iyalah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah kitulah cara-cara puasa puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tungguan ru'yatna tapi lamun cek hisab geus sepakat ahli hisab baik sulamun nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar sulamun nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geraya tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna. Ya, saha nu pinter bisa ya. Kuari tahun sabaraha kuari? Sia mah dasar ka gaji mah lulu. Gaji teu boga. Tahun Hijriah 1437. 1437 bagi 8. 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti ahad poe naon ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu
mun hayang nganyahokeun ieu Ramadan poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun hayang nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sekali deui nyesa 5 kitu bae terus samun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal 1 eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus rumus keneh cokot hiji eta mah rumus we rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opatnya Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 gitu ngitungna kuari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan derajatan doang derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin anu bisa balik nu teu bisa disetrap asana ingin setrap kabeh ieu aing kewalahan mere dahar eta keur carita sanajan Masehi ge bisa kos kitu Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi kecil jasa aya rumusna ya 3 jalan aya mah ngan sajalan lamun Masehi mah aya 3 jalan moal talar kudu ditulis matalar ke kudu ditulis sama tak zat we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus eta setahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok almanak tahun 2000 sabaraha 15 jual begitu di deuleu teu hayang gitu teu hayang kunaon fotona bloon terlaku nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto mawa paeh di foto ieu ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil hayang nyaho derajat teh babari nyawa derajatnya teu kudu make sulam teu kudu make derajatnya make sulam makan kudu dihitung atau make Ibnu Satir kudu dihitung mantak cek abah teh cek abah ya sia make ngitung keneh mah atah geus kitu aing panas di kitu-kitu tah kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak ai pra kadituna dihina jasa kudu dihitung-hitung keneh gitu make ieu bae sih hitung derajat aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak ngaji bae ka mana bisa henteu aing embung dikitukeun tah abah mah galak ya mah masyaallah aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak tuh mang anu nyahoeun abah ge hirup keneh moal disebutkeun tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna nyahoeun tadi bari hirup keneh hirup Hier moal disebut ko. Ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh. Aya jago teu palakna. Kumaha tuh bah ngitung derajat? Kieu ngitung derajat bae. Set. Ya, ku deuleu ku sia. Irabo sabaraha?
Atuh 5 bah cak sagenep bulan teh wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kan siap kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron saya mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat di dieu kabeh sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa hitung poena sakali doang tak bisa coba balik eta datang ka imah kuyang henteu sia henteu teh babari eta sok geura ge lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu coba kahandapna seug di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus Rebo Muharram Safar Mulud teh tadi adukeun teh poe anu ngan derajat tadi hitung di dieu coba tuh cina kiai sapi sapi atuh aing ngeunang mahal ngaji dihitung doang dihitungna kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya wal qamar qaddaru manazila kudu nyaokeun manzilah engke dihitungna di dieu babari lamun urang geus nyaho tek tilok mislet perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa masya Allah karim puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an wiqa'in nisaipin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima. Ti berang, ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi baik guys kos itu puasa syariat guys puasa syariat mah asal teu dahar teu nginum teu jima ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri ceuli pake ngadengekeun musik ngomong sadaek-daek leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu menang jeung nu teu meunang kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat 99,9 hampir teu diterima sebab teu mah puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim nyananahan tina nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat dipuasaan kunyana beteung dipuasaan kunyana zakar dipuasaan kunyana dahar nginum beteung di samping eta deui mata milu puasa cili milu puasa irung milu puasa sungut milu puasa leungeun milu puasa suku milu puasa seluruh anggota milu puasa masya Allah karim masya Allah ayum sikaan jami'al dhaih nahan tina sakabeh anggahotana mata ceuli irung sungut leungeun suku al muharramat wal madahi wa zamaim
artina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mislul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Diplak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae. Waduh. Kunaon cak mamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Ketika kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta. Puasa sia tah. Lah sungguhna kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu di puasaan. Maka fakullu yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu kos. Jadi puasa syariat mah muakkatun. Aya waktuna dahar, aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muakkad, muabad ngaranna pijami umri. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing geus datang ka Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam cek Kangjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah, ini ja'iatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mana mah teu puasa, tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat di baiti hadiu pe di imahna. Nyana tapakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma. Kunci kunya lawang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini jayatun shaimatun. Abdi ieu lapar tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nita fa amara lah bi ta'at.
nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teu dianggap puasa. Kek. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadi nyana gibah karasa ku nyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sih ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur loba jasa jelema penting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjarana loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae kunaon eta ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari nyana ngajagaan anggahotana ngajagaan tina kabatur tina iza nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga ngantak cek Kangjeng Nabi hadis qudsi Allah nyarita inna shauma li puasa mah nu aing ngantak lamun sayang kalem berarti geus lain nu aing deui puasa mah nu aing berarti lamun sia takabur lain nu aing deui puasa mah nu aing awas inna shauma li asaumu li inna shauma li sarua bae puasa mah nu aing ulah di aku gusia ujub teh takabur teh yang kalem teh dan lain sebagainya ria wa ana ajiz bihi aing nu bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala nu aing eta puasa lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui aing moal ngabalas ka sia puasa mah nu aing berarti kudu dijaga urang zahiran wa batin Allah karim numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah resep jasa kajelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep nu mantak jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu ieu lah nu hese ieu nu hese nah urang sabulan ieu satahun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah ka mana geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja Masya Allah
nu mentek nu hebat mah doa Siti Robaiatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa ieu doana pohara jasa bisa sekali hebat ya ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan yang mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal taya Siti Robaiatul Adawiyah iya tah di Basrah aya kuburanana di Basrah aya di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar kedatang ka imah talarnya babacanya pihartieunana ieu mantep jasa ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir kabeh jang kafir lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatihi lil mu'minin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngarempot deui yang mal dibaca kan mal mah doa teu kira-kira saja tadi mah ditalar haja kieu mah wah cenah ngawarung bangkrut aing tadi mah resep we jaknya lah hayang lah sakana pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah ngadoa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang deuleu doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang deuleu ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah oh, sih teman di surga batu mangga. Teman kos gitu mau malah di neraka mah. Ya tuh sabodo cek ini tang. Geus kos gitu bae kula mah hayangna. Ah, ndek ditalar ndek. Itu kuat dong tah ngadengin urang kos gitu dah. Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae. Ka anak atuh ulah anaknya cilaka. Beneran ya mah ka anaknya ulah cek. Sugan itu ieu mah kata tangga ulah. Naon sebab dah begitu ditanya ku ulama Rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin haju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tetangga susah kajen, penting ke sorga. Anak susah, oh masalah sakena, penting mah ke sorga. Pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja.
nama tukang karung yang nama jariji jariji sama aing saku bahan dari kebon cenah aing para doa ya Allah sakitu bae abdi bah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hati tina cinta kasalian Allah bisi di jero hati aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik wa imsakus sir an mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala ejeng nahan sir tina mas musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah beusi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komom nabiyin komom mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah Allah be ieulah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jang manusia los yang sia cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan jeung berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakena tuh atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikin ke manusia tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu mantak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang ieu ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajituna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beuteung dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut pilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa umum puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamang geus dimursalin jeung nabiyin aya para aulia Allah urang minimal eungkeut puasa thariqah mantak jaga ulah sampikeun cak Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syai'in ilal ju' ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu mudah-mudahan nuntut ilmu orang belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa
terutama simkuring khususnya umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Kaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakan pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan khusus simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah simkuring ngahampura. Di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong ditanya motif naon ku ayana sakitu. Berusaha orang di dunia simkuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetap simkuring teu bendu tur ngahampura. Nu jelas urang silih hampurakeun, urang silih doakeun, mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Informasi tinggalin lebaran insyaallah hisab mah rebo, jadi urang puasa 30 poe. Allahumma ya qadiyal hajat Allah